Gusti ngadua abi ka Gusti meninikmat abi ya ningali batur pahya Gusti unggal imah abi mamang tahun-tahun rumah tangga jeung si Inggit sugan aya pasea sakali teu aya Gusti. Gusti meni soleh-soleh teuing atuh pamajikan teh hayang sugan sakali we pasea da meni jangar kana sirah ieu Gusti lamun ningali pamajikan soleh teh Gusti. Gusti nu Maha Suci kurangkeun gaji abi tinu tatani Gusti ngarah abi teh bisa mere resiko geringkeun abi saminggu we Gusti ngarah teh digawe ngarah teh digaji kudunungan ieu tong boro gaji kas beunit teh dibikeun Gusti jauhkeun tina milik abi mah Gusti milik keur pamajikan nya teh si Inggit. Aing teh balik 3 bulan tah. Nitip no gue hiji di mah teh nog mari. Jadi kepo. Ji. Gimana Ji? Ieu kot gagah rongkah sih yeuh. Eta geus neangan cai. Lain, kernaon jang di dieu? Iya we Ji abi mah tara langsung balik geuningan. Ieu we di dieu lalason heula bari ngararasakeun wayah cai Ji. Jang. Kieu jang. Ieu teh Bapak boga pagawean keur maneh. Da meuni hese maneh mah di teteangan teh. Dieu Bapak geus di kaler, di kidul, neneangan. Sing horeng teh aya di dieu geuning. Loba nu nagih Bang Emok Ji. Naon aya peunciteun apa aya nu kudu dipaehan ku Karman yeuh? Lain jang.